Cok. Cicing, bisa cicing cak? Getet, Cok. Jadi karena irungkan ya kayak cicing lah ya, cicing. Udah kan sekalian. Laun ke, Cok. Udah di laut mah betul. Kok tak urang-urang yeuh. Itu sudah cicing pisan. Lihat itu, ini gini. Cicing, ini sama anak cicing. Siap, gerak. Kepada Kang Jaboy Barabot, hormat. Gerak. Hormat kepada Kang Jaboy Barabot. Siap. Siap. Anak buahku anu imut-imut sing bener kita make informasi sing bener make girir teh sing bener make girir sing bener anak buah aing anu imut-imut kumaha sarehat Sehat, Bos. oke maneh duaan geus siap deui operasi Bos, hari ayeuna aya tugas maling gidir kata tangan deui. lain maling gidir deui goblok Sabar, Bos. lain maling gidir deui lain ikut aing geus tobat ya moal maling gidir deui moal berbuat maksiat deui aing arek jadi bener ayeuna mah ya Siap, lamun Bos. cara aing nya teu bener deui maling gidir pokona mah aing pasti mawa balangsa ke keluarga aing ngerti sia Siap, Bos. Siap, Bos. Aduh, ya getaran anak. Aing mah. Halo. Kodong. Halo. Ajun. Ajun. Siap, Jun. Kamu siap? Jun. Kapangi di mana? Hah? Kapangi dekat kuburan. Ulah tuh. Oh, di taman seperti biasa. Oke, siap. Aing arek meeting heula jeung si Ajun. Ya. Sia cari cing di dia. Oke? Siap, Bos. Ajun. Kang Jaboy. Ajun ya? Mohon, kemana wae tuh? Waduh. Tersangka bewok maneh. Aduh. Waduh. Kemana wae tuh Kang Jaboy? Biasa orang teh ngesilatara kapangi karena orang kena kasus. Kasus naon Kang Jaboy? Maling mobil, Lain. duit miliaran. Lain. Naon atuh? Biasa Jun. Urang teh maling gidir jeung seeng. Pamajikan nu kolot aing. Aing balik ka imah teh ieu lapar ya, hayang dahar ya. Kira-kira aya naon di imah? Aya uyah hungkul, Kang. Goreng uyah unggul. Terus aya naon deui? Goreng japu, Kang. Goreng japu. Aduh, aing mah nya goreng japu sih dahara kumaha sih teh. Aduh. Didit, tenang. Hadi. Sia ditugaskeun ku aing. Nagih ayeuna. Siap, Bos. Buru, mangkat. Siap, Bos. Siap. Buru mangkat. Turun aja. Turun. Aing keur bingung ya. Asa inget asa poho aing teh. Nang. Harusnya aku naon make ditah turun di dieu. Dit. Siang ada teu? Naon anu ditah bos urang? Eta titah nagih ka saha sih? Ari si aku naon lain ditanya tadi. Pan aing buru-buru meureun. Ah, goblok sia mah.
goblok aing atuh. Sangeunahna sih ngomong teh. Sia. Ulah wakang ngambek ka aing nang. Jadi anu pertama kali senior jadi anak buahna bos saha? Aing. Anu ngajarkeun goblok saha? Aing. Berarti anu goblok? Aing lah. Ya, berarti Lo kok aing sih? si anu goblok. Oh, sungguhnya.